Sahur pertama sareng ayam goreng serai dicoel sambal baja. Mah atuh ari-ari sahur sareng naon tadi? Abdi mah ieu we sareng menu anu simpel saset tapi enak teh. Seperti biasa masak nama pakai bumbu andalan abdi ce. Sok atuh kalian oge rarikuk buat nanti sahur atawa buka puasa. Batur mati saraore keneh geus arolah geuning anu masak rendang, anu nyieun opor, segala. Abdi mah dudak dadak we ti 2:30 masak ame enak ceu teh haneut kiani dahar dadakan mah. Kata mah meuni haroream lalungse deui ari puasa teh. Atuh dah seperti biasa geuning sahur pertama teh careng mai caroge wae aing mah. Meuni asa haroream geuning kieu camplang. Kawin geus rek 8 tahun pernah arek mungahan sakali bareng mai caroge teh. Kamari ge mulangan sakedeung sugan rek mungahan di lemur apet teh kalah mangkat deui geuninganna. Heuh cenah sabar we da kumaha deui lamun teu init mah gaduh cicis majar teh. Mending mungahan bareng atawa duit gaji jeung THR dibikeun bareng cenah. Heuh cing teu sabado lah nu penting mah duit teh duit. Heuh majarkeun tidak percuma di mah ari teu boga duit mah. Heuh cing teh jeung lah sing salamet ka itu. Boga daging sapi ge 2 kilo tina paket bingung asa kanaon cing teh. Kewe meur ngasakana gendungan mai caroge Bali. Areuce pernah can ngasakan hayam dikieukeun enak sateh ce. Perpaduan dagingna gurih jeung sambalna pedasna tipu-tipu pokona mah. Jang careut teman rek nyepan ieu bakpao. Tuh ce teu lila nih asak meuni seungit ieu mah pedo elom pokona mah. Rek diduakeun teh jang ce ibu cing teh. Buak ngesalaur cing teh pas dianterkeun efek teh hadena encan geuningan karek deg daharna oge. Ngageuingkeun mai caroge di teleponan meuni hararese teh diangkat-angkat. Geras saur cing teh ngesaur can. Encan cenah ke kedeung deui pada asup gawe ngalemur peuting. Aing mah sahur pertama masih kegeh we asup gawe nya. Meuni teh bisa libur-libur acan nya.